Lain bos didinya teh jadi moal rek nginjem ka bank teh cenah rek nginjem kamari ieu jang modal baturan urang geus nanyakeun anjir. Arek atuh pasti eta mah da butuh jang modal. Heueuh yeuh cek urang ge fotokeun KTP suami istri jeung kakana ka urang kirimkeun ini lila anjir gitu wae ge. Ieu berarti nu jadi bingung nama kieu. Pamajikan orang teh bogaan lanceuk euy. Anjing Lamun ku foto Adi bisa moal. nini aya keneh we nini. Nini aya keneh we. Aya. Tah foto nini we geus sekalian anjir. Please atuh bos, bos foto kakak maksudna anjir kartu keluarga lain lanceuk pamajikan lain. Fotokopi KTP suami istri jeung foto lain jeung kakak pamajikan lain. Parah ayo boga dunungan ya ampun teuing. Ha bisa wae ya para kelinci ya.